Oh jadi selama ieu teh akang teh ngaduakeun eneng. Nya geus saya nama putus dasar playboy. Neng maksudnya lain gitu, nah jadi mararakat kieu aing mah da. Udah maneh mah boga keboh teh loba teuing jadi we kanyahoan. Heuhnya urang ge hayang boga kabogo hiji meuni hese. Nasib. Geus ayo urang balik. Iya tuh ka balik atuh ieu kumaha urusana. Tah loba keneh ieu awewe mah. Uyuhan daek jeung awewe bieu geus mah beungeutna bodas, beungna hideung. Geus alus-alus si Inah malah diputuskeun. Malah selingkuh jeung nu bieu. Geus ayo balik ah. Aya naon mah? Ina, mana ulah ka mana-mana nya. Calon besan mama rek datang ka dieu. Ari mama rek kawin deui. Ih, ari maneng ai ngomong teh tara di bismillahan. Oh, sugan teh mama rek kawin deui engke meh boga bapa muda meh bisa digot. Ari maneng ngomong teh. Mane dae udah nu kolot. Terus anu arek ka dieu saha besan saha? Atuh calon besan maneh. Ih mama naon sih jodoh-jodohkeun aya teh lain zaman Siti Nurbaya embung dijodohkeun embung. Yang penting mama boga jodoh embung. Ari mana rek nurut mah ka kolot. Atuh embung dijodoh-jodohkeun mama. Geus aya nama. Tuh. Mak tuh mainnya sedang nana kemana? Juga ganti baju lah buru. Nama geram baju lah buru juga orang buru jeung emak. Emangnya kemana mak? Karena kemana Bali? Udah nama salina ka itu ganti baju lah ih. Eta baju urang geus siapkeun ka sayap didinya di kamar. Oh Mi, ini beres. Oh ayo Mi. Emangnya kemana gerah? Ayo nama mangkat deh. Emangnya kemana sih? Ayo geram baju malah. Datang oge. Waalaikumsalam. Cuk, asup heula. Iya lain budak teh mun geulis euceul budak teh. Atuh dah heueuh kumaha indungna da geulis. Ya harus ucap mah bisa wae ya. Kunaon teh mah kebarang kieu budak teh. Naon mana di dieu mana nu kamari nabrak urangnya. Pantes sengaja kemari mah. Ning mana teu ngomong ka mama ditabrak. Ari mana anak batur ditabrak? Neng, dia anu kan teu. Pantes naon Umi jauh kene. Guru geram teh maaf lah kasih Inah mau nabrak anak batur. Tuh maaf. Dimaafkeun. Emang aya naon sih mah ieu teh sebenarnya? Iya nu tadi mama diomongkeun maneh teh rek dijodohkeun jeung anakna Cemimin. Jeung laki ieu lain mama. Emang naon deui? Pager di mana? Geus Ina, teh sopan ih sok irakeun. Ina ih. Nya hampura Mi. Mi orangnya embung. Ayo Mi balik Mi. Ya gitu atuh kasep sok nyarakeun ini ih. Si mamah mah teu salah ngajodohkeun Ina jeung nu kieu hideung ka tempona ge kos om-om ih mun beda jauh jeung si Mah hayolah ka dieu. Ya rekam aja. Oh ya. Oh pokona Ina mah embung dijodohkeun embung. Kasep kitu mah nya embung. Eta mah geus gawe. Daripada si Encep can gawe maneh mau dilama-lamar atuh. Ningan eta. Ari mama kasep di mana mereka aki-aki itu oge embung pokona mah beda jauh jeung si Ancep embung pokona. Ina maneh moal ieu ka kolot lain. Halo, ieu kudu ngomong naon ka Cemimin nya? Ciar si Inah ka mana tuh? Biasa kababaturana kabar gembira. Oh, heuh tuh kumaha teh lamaran mah. Heuh bari tentukeun hari hakna. Oh iyalah, nya kitu ya. Aduh, kurang panas gitu. Ih, iya si Inah teh ka mana ya?
Coba orang telepon. Halo, Ma. Halo Wina, di mana? Buru balik. Bung balik, naon dijodohkeun. Hagaek dora kakak kolot mah, ulah balik deui. Aduh, itu budak kurang teh kemana nya? Aduh, itu dengan kemana deui atuh nya asinah teh. Ini can balik-balik tiba ting. Hai Neng, nempo si Inah teh? Ente dawa. Atuh si Inah teh. Aku tuh kumaha? Popol. Biasa we ulah ngarowaskeun wae. Ada mana kunaon sih ngahulang wae. Itu bingung si Inah yakin si Inah. Coba we atuh telepon. Aktif tuh nomorna. Ting can diangkat ke den gua. Tah ning diangkat. Halo, Inah. Halo, Ati. Naon ti? Di mana nah? Di tempat biasa nongkrongan. Oh, orang katanya karinya si Ipin. Oh, heeh ka dieu we. Urang sabare arek ngomong ka maneh. Di mana cenah? Hayu ka ditu. Wah, itu yang mangkat. Hayu. Popol. Geus siapa ngulang wae. Oh. Kunaon sih ning tos nu mewek? We no sih cerita atuh. Tadi nu main dengan maneh kabur lain. Bisa Masuk. kabur-kaburna maneh mah. Lu ulah sok kabur sakarunya kolot manehan. Urang teh kabur soalna teh dijodohkeun. Hah? Bener ya teh. Bener, makanya orang kabur oge rek naon atuh urang kabur. Ya saha teh Inah? Anu lalakina pas pernah nabrak arurang teh anu. Nu mana nu nabrak? Wah, lain satu nyangka mana bisa dijodohkeun jeung jelema eta. Heueuh pugu urang oge teu nyangka bakalan dijodohkeun jeung lalaki eta. Nu satu ya nama yang balik, kalau nya nu mana neangan. Gering deh. Tuh, curi kuaya deh ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, ada mama gering. Mama, ada mama gering. Gusti. Ari Inah teh ka mana wae? Di keur kamari teu balik. Henteu kamari teh Ina teh yang sorangan we, hayang mikir-mikirkeun heula nu diomong ku mama. Oh, jadi ayeuna Inah kumaha? Daek teh dijodohkeun. Heueuh ayeuna mah geus kumaha mama we terserah daripada mama gering. Benernya, ayeuna mama rek nelpon ceninin. Assalamualaikum, Cek. Waalaikumsalam, Cek. Aya naon? Cek, lamaran teh dipercepat we nya. Oh, tuh geng ke lusa kadinya nya, Cek nya. Oke, Cek, ditunggu. Sabarnya nah. Heeh, nama geus takdir maneh. Memang geus kuduna kieu meureun. Masih sabar, balik heula heuh. Ya, balik. Ya. Ya, balik Balik heula. aja. Ya. Bro, kunaon ngahulang wae? Ari maneh kunaon ulang wae? Henteu mat euy. Asal tegarana hate urang teh. Tegeunah teh kunaon, Mad? Henteu mat euy, urang asal bersalah. Hayang minta maaf ka manehna euy. Makana geura maneh teh ulang nyinyir awewe, tah eta beunang karmana.
Urang rek mangkat, rek aya masih inah minta maaf. Ayo Dip ya. Ayo. Sahanya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya si inah nami. Kok suara Kang Encep sih ya? Tapi mau mungkin mun Kang Encep maka dia deui. Coba toong. Aya, asup heula. Mimi. Nah. Ya, Mah. Rek naon Kang Encep ka dieu deui? Iya rek minta maaf. Rek ngajelaskeun kamarin basa ngaduakeun. Asal teu ngarenah hate euy. Arek ngajelaskeun naon deui da neng mah kamari ge geus cukup nu kamari teh jadi penjelasan. Lain. Ieu teh ngajelaskeun kamari. Duh. Tak kunaon atuh akang teh mutuskeun teh da aya sebabna kan neng teh ngarikan we kawin da di dia teh bingung atuh posisina da akang can gawe gitu ge da urang teh boga selingkuhan ning kitu da lain gitu neng da itu neng balikan deui jeung akang ulang perbaiki hubungan deui gitu. Iya akang aek jangan usaha teu ngahalkeun neng da itu neng nungguana Geus terlambat Kang ayeuna mah. terlambat kunaon neng. Ayeuna mah geus terlambat. Ayeuna mah si Ina geus dijodohkeun ku Mama. Dijodohkeun jeung saha mah nu bener ieu teh mah. Bener, engke ge aya undanganna dibikeun ka Encep. Oh gitu mah. Yantos keun ya ulih. Assalamualaikum. Salam. Nah tila.